5 brand distro terbaik asal Bandung. Versi Pai. Ensa kalima orang ngeranya Bloods. Keren itu. Eta emang brand legend. Orang tapi tarang meuli bajuna. Orang resep jaketna. Jaket. Karena modelna loba anu vest anu parka orang boga dua eta. Wih keren Pak. Orang resep topina. Nah, selanjutnya mana? Nomor 4. Dobu J. Dobu Jack terbaik. Memang Dobu J mah halus ya, itu yang keseharian bisa, yang outdoor bisa, dipakai santai pokoknya bisa. Favoritna naon mana? Orang parasitna. Parasit. Soalnya musim hujan di Bandung kan tiris, nah eta ngeunah. Sopina ge eta tariknya. Tarik teratas wae, tetap di kalangan Semua kalangan we asupnya. Nomor 3 di Nomor 3 urang Green Light. Green Way. Kita geus jiga lain brand Bandung, geus jiga lain anjing. Soalna brand ambassador teh Ariel anjing. Jadi eta cocokna bagi nu jangkul juga Ariel anjing yang sehari-hari kasualan. Teu pati skena soalnya eta. Eta urang resep kualitasna halus karena 3 second group. Wih, keren. Selanjutnya mana? Selanjutnya Wellborn Company. Brabon emang best. Eta mah nu corakan, nu simpel, nu naon coraknya halus gitu. Emang segala halus. Segala halus. Eta cocoknya jangan anak skena. Yang anak skena. Orang selain eta resepna nya di Wellborn teh teteh-teteh nge-live-na anjing. Jangan lupa Mana kudu cobaan nonton di TikTok di Shopee-na teteh-tetehna beuh eta. Nah, nomor hiji. Nomor hiji ieu nu terbaik legend oge. Uncle 347. Wih, eta legend bisa. Legend orang kualitasna halus jeung urang resep desainna halus karena sosok nu bogana anjing seniman eta Dendi Darman. Oh, Dendi Darman. Asal Bandung bisa. Asal Bandung. Jadi di sana ge halus dan kebetulan band favorit orang official merchandise-na eta Elephant Kai. Itulah 5 brand distro terbaik asal Bandung versi kami. Komen versi kamu.